Syekh Nawawi sehingga begitu dididik ku Kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar. Sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran, 5 tahun ka 3 sabaraha tahun teh? 8 tahun. Tidak 8 tahun manehanana hayang ka Jawa. 8 tahun dah mulai ka Jawa teh. Di Jawa Timur 3 tahun. Nah, lamun 8 tambah 3 sabaraha? 11 tahun balik deui ka dieu. Saeun balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 tahun, umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Di Nurjaya mah kuari geus huisan. Boro-boro 11 12 pan ilmu ieu batul muin pohoan bae. Pohoan bae mun teu neuleuh tulisan mah teu jala. Kadena aya tulisan engke mah paling habek kitabnya. Itu namun dipaling tulisan jadi kiai na. Wassalam. Intaha. Kurang juga tulisan yang jadi kiai. Kun satu main langit. Ya Allah ya Rabbi. Didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun. Cak bapak nate di Umar, mana mah misah bae belah ditu, misahlah tanarap pasisir ngaranna. Didinya lah, mana nanyain podok umur 11 tahun, loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot, ieu Nawawi tetep kudu masantren deui. Didinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emak ngarek masantren deui. Cak emakna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan ditah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus ditah balik kakar abah ulah sababaraha balik aku renteu teh emak urang kitu apa henteu masantren ge emak urang mah teh aya yang balik mah balik bae mumpung aya keneh emak jeung abah geus mah ararese jasa waktu balik dulu masantren saminggu balik terus kaditu kesel emak ge cek mate ieu masantren tanah nah kitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat sungken dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh. Ka mana bae ulah datang ka teh dibak. Cek cenah panggola mah budak nu make tongkat teh kudu 40 tahun. Umur 40 tahun ku ari ieu. Kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng. Dipayung mah henteu teu komo kula henteu. Tapi Syekh Nawawi kita mawa bawa baik ya mah. Sewaktu-waktu aya kepentingan bawa. Ditanya saha ai ieu aki? Lah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggihdeun ke Mekah. Ai kitu bakal ke Mekah cek Syekh Nawawi. Caki zaman hesekna. Pokona kuari bawa ke kapanggihdeun di Mekah. Jum masantren berangkat napa Senin. Antak kolot baheula. Guru-guru urang nu masantren geus pasenen bae. Tah aya tah urang turus di Syekh Nawawi. Oh, tah anu di dieu paingan aing mah salah asar. Pengen hese bae. Nanyakeun kana pesen ieu penan pesen ieu hese teh. Hese kalau bae. Aduh akur bae hese mah. Salah sajeng Senin ge. Berangkat Syekh Nawawi langsung ka Jawa. Dibawa bae eta tek aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Masantren lah didinya. Saeun masantren cuman satahun kaduana geus kita balik teh. Istilah masantren ka mana-mana deui balik bae. Kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bae. Wari mah geus balik bae 2 tahun. 2 tahun masantren di Kiai Arifin. Baliklah Syekh Nawawi leumpah, lain naik Innova, lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuaring geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna. Ki Jamal, mobil naon teh nu jangkung. Kula ge teh nyawa ngaranna. Pokona jangkung ge pokona.
Kode selamanya. Di payung ya baik. Harus narik berkat belum. Masalah gitu. Yuk kita cerita dongeng guru orang. Tenar sadunia berangkat di Jawa Timur numpak datanglah ke Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teu tahan, leles. Nya hayang dahar, nya hayang minum, nya hayang sare teu kuat. Ka mana ieu cekeun ieu pas di Alas Roban kudu nyilid jeung kudu sare. Nailah ningali aya lampu dua kurungna luar biasa. Asana itu saung caknya mah ieu. Asana itu saung. Beuki ka jero ka Alas Robana, beuki ka jero bener aya saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditendenglah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh, nikmat amat cakna ieu. Aya ampar segala rupa. Ngan teu kudu si bebeja kanu bogana geus kajeun di luar bae lah. Aya lawang ka jero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae jana sare. Kudang ngadenge azan. Allahu akbar, Allahu a'lam. Azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cainya. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui ka guha kanon ka saung dicokotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai. Orangana nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Dedeleuan nyana teh lain orai saung bae. Geus beres jedak ieu bae. Ieu teh orai. Beuki aya eta tadi dinya. Ya Allah disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana rada sieun ngomong orai. Kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Wih, orai ngomong ka sana lawan. Urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai. Ngaringkel nyatek urang ngantu modar doang. Ora sare di dinya. Terus salam atau sana assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam nawi hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah karim istimewa sebenarnya. Baliklah ka dia. Balik ka dia ke Purwakarta ke Syekh Yusuf Asem Balawi. Didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula iwali. Padahal dia jadi wali. Iwali ngomong sing hade. Nah, kemudian hormat si hade ulah kumaha awas hati-hati bener beres maghrib dah dihormat ku kabeh cek senawe kunaon dihormat ai tinyahueun ka aing ku dihormat bungeun senawe dihormat aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa oh sabalikna senawe ngomong dihormat ai haji jaya mah hayang teu dihormat awas ya kun pasol gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren telilah hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf Asem Balawi sasapu ngepel pas ningali di meja Syekh Yusuf aya masalah cek Syekh Nawawi aya masalah Syekh apa naon manelu ke guru ke sholat duha dibilangnya itu mana dijawab dirinya disarahan walam wassalam titik-titik telepon dia tadi perengangan Syekh Yusuf keur ngadoa bae Gusti abdi boga masalah ieu sabulan ieu teu katebak ku abdi coba pang merekeun ilham tibana ieu teh datangnya coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ke kursi tadinya dari ngalian kitab dibuka ayah geus aya jawaban disaeungan wassalam titik-titik waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya ya Allah Masya Allah
ditanyakeun langsung ku Kiai Aino patrol poe ieu saha? Hiji, dua, tilu. Oh, diantarana aya Nawawi. Masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi, cek guru Nabi itu ngaku demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang Arab na panjang. Digurtalan sebenarnya dia. Ayah Arab lagi. Wallahi, demi Allah, anjin adalah lain murid kula tapi guru. Curi. Teh Nawawi curi kula mah murid. Ieu saha nu nulisnya ngaku. Nuhun buatan abdi. Alhamdulillahirabbil alamin langsung di aku. Ieu kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa. Embung kanyahoa. Batur mata boga kabisa teh embung kanyahoa. Haji Nur Jaya mah pang-pangan ku ieu. Ilmu teh ketrokeun. Sakera mah kacang baru ditentukeun. Waduh. Ya Allah, Syekh Nawawi istimewa. Idinya langsung kita balik. Ingat ka indungna ulah waka balik mun guru can kita balik. Idinya geus beres kita balik Syekh Nawawi kadi kebeneran Belanda diurang ka keur mujeunah rit. Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Khairun. Kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Khairun teh masantren tah di Syekh Nawawi. Umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi. Ngaji teh tamat-tamat ka Ki Khairun mulhat bae nya mah hobina mulhat sorry mulhat jog biara aja. Wari jog biara itu mulhat enteng mulhat ieu alfiah di kumis. Aduh, alfiah di kumis, ai mantek di bulu suku. Giliran dipagahkeun, hate emang kumis jadi kerok beak kabeh. Nawawi istimewa jasa. Masya Allah, balik ke dia Belanda. Naam gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, dua kali, tilu kali. Ternyata bener Syekh Nawawi teh di rogahala rek di bulu Syekh Nawawi. Ingat kaki-kaki teh kayak kapanggih di Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakilo bakna di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudahkeun ilmu ka ahli-ahli Banten tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkeun berangkatlah Syekh Nawawi ka Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ka Mekah teh umur 15 tahun. Masya Allah urang mah 15 tahun kiih can lempeng. Syekh Nawawi geus piruh di otakna ieu ku ilmu. Di dadana geus piruh ku ilmu. Berangkat umur 15 tahun ka Mekah. Langsung cicing di Syib Ali. Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram. Eta Syib Ali belah dia Syib Amir, ieu Syib Ali belah dia nuku harima iya jadi istana raja berarti disebutnya gunung naon Jabal Abi Kubais Syib Ali Syib Amir atau di kieu-kieu ge misalkan kamu hese nah kebelah dia Sublel kadina Palak ieu Palak Godim kebelah dia Palak Jadid nah eta lah Mekah mun kebelah dia terus jalan ka Jihad Sud ka ditu nah ilah Syib Ali didinya lah Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah boga guru hiji Kiai Dahlan dua Kiai Nahrawi nomor katilu Kiai Dimyati nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati sabulan ngaji di Kidahlan sabulan ngaji di Kidahlan dipanggil Nawawi ka dieu ieu budak pagahan aya naon gitu mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bubulanan ieu Nawawi budak pagahan lah pirage ngaji jurumnya ngaji datang ka alfiah ieu mama rek ngarang teu ngajawab sih Nawawi teu ngajawab ngaleos mudah-mudahan ngan sakitu datang ka kamar kieu daripada guru repot-repot mending ku aing beri pangaran teh hebat jasa Nawawi repot amat guru tinggalkeun murid bubulanan mungkin datang ka satahun bisa ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura besi guru neangan
iya kita kerhili bulan Nawawi sakedeung moal kebal gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti beunang kabeh tek dikarang kunya hanya 2 minggu wakila adalah 2 bulan panggil ku guru Nawawi kebal amat coba titah ka dia dibawa kadinya ngahareup assalamualaikum sampura gila amat ieu aya naon kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan setahun kula mah ieu pangningalikeun we kita bieu begitu ditinggali ku guruna Kiai Dahlan ya ieu mah nunduk di karang ku aing sapinah teh eta sapinah cuman 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30 ya Allah eta ngurucut cai mata guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu dek di karang ku mama ku anjeun dipilaan Masya Allah mama mah bungahnya luar biasa kok bisa sarua kieu ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ka 16 ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal langsung guruna aya aing mah gahanaon dia tuh kasih ieu naon guru dipagahkeun ieu kosium modelna ieu murid ya Allah, ya Rabbi, dipanggil aku Ki Marzuq. Awi tadi, sok-sosohoreun. Gitu kurang jangan sok-sosohoreun. Karangan sia eta deuleu-deui di tukang, kurang alif hiji. Sedangkan Ki Marzuq geus buta. Ki Marzuq teh geus buta mamang daripada Syekh Nawawi. Cek Syekh Nawawi aing eleh ke ada kudu buta. Nya nyahoeun teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji. Coba ditingali bener kurang alif hiji. Tidinya nya minta hampura ka Ki Marzuq. Hampura kula turunan ilmu. Mantap ge langsung sombong. Guru sia kos kitu. Lain sombong karunya. Masalah guys, Masya Allah. Eta teh Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana. Ki Nur Jaya ge pernah leungit. Pernah leungit. Dijangan ku Pak Ucu, Jaya ka mana? Nur Jaya. Ai jol teh bener. Pasti mana ya? Pasti mana? Itu tasi mana? Ai pada wah barang dibales surat cinta. Parenganan mogok belajar cintana ditolak. Emang lo potongan diterima ini nama. Ya Karim, jauh amat beda nak Nur Jaya jeung Syekh Nawawi nya. Masya Allah, Gusti Allah ngagung. Kitulah Syekh Nawawi, keistimewaan Syekh Nawawi teh semacam eta. Ya Allah ya Rabbi. Terus nguntit ka Ki Marzuq. Ai dimang mamual bisa nurunan ngan coba ka Ki Khotib. Aya Ki Khotib Asy-Syambasi. Aditu. Ceri ka Ki Khotib. Minta ilmu anu model Ki Marzuq. Ilmu na nya nama teu milu tapi nyahueun kasalahan kitab kula. Tah kula mah hayang kos kitu. Mun geus bisa kos kitu kumaha? Atuh hebat bae Syekh Nawawi teh. Mal dibere ku. Siapa hayang hebat? Atuh kumaha bae pokona mah kula turunan bae. Kana naon diturunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji. Nomor kedua daharna kudu 3 huap bae. Lain 3 huap. Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150. Watuh sama ngalewi. 3 huap bae. Nomor katiluna mun sare ulah paka sare kecuali geus tunduh. Jam sabaraha penting tetunduh ulah sare. Berang tetunduh ulah sare. Can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare. Eta bae lalakana teh memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khotib Sambas seperti eta Syekh Nawawi. Milik Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi. Sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-Zam. Didinya daharna keur boro-boro keur loba. Boro-boro keur loba ge tetep 3 huap bae. Mal katuturkeun ku urang. Tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khotib Sambas, maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah.
sarua tah jeung kiai tuh nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeuleu aras, kadeuleuan segala rupa, sakumaha nu dina hikam teh. Ka dieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, ka dieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyat luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadet ditangkap ku Belanda, nadet dibunuh, berangkat deui ka Mekah, di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa, jaba ngajina anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Sunyararas. Jadi sifat kepanglimaan perana luar biasa sebab terus di Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nah iyalah Syekh Nawawi nuku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saenggeus ka Jakarta kapangihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadengi aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ka Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman pelukan saenggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditingali Syekh Nawawi, ieu kurang ka dieu saya tikir Syekh Nawawi kurang sedikit. Menurut Palak begini. Tetap Syekh Nawawi kurang ka dieu saya tikir kurang ngaler. Adu argumentasi tuh nu eleh nu menang. Eta Habib Usman diajak ka luhur sebelah bimbah ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ke 17. Habib Usman geus jadi mufti. Bib lihat ayo apa? Masya Allah, Baitullah kadeuleuan Baitullah langsung ditangkap ku Habib Usman teh. Lek diciuman mundur datang tangga gorli kabehan. Embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi. Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium, pan kula mah ieu mah lain Habib, mestina kula nu nyium. Pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa. Ieu teh ahli waris Nabi, kula wajar nyium maneh. Teu bisa cek Syekh Nawawi, kula nu kudu nyium maneh. Pak embung ngaguling. Ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun, Masya Allah. Ai diondang bagi kieu bae na masa. Ai nu teu cium tangan we. Hei, cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi poharaja. Tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali itu jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokobe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan. Tak itulah Syekh Nawawi ganjang ceritana Syekh Nawawi berangkat deui ka Mekah. Masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah-maziah anu tadi disebutkan kakarak ge ayat 2 maziah. Hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua na nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawini. Kemudian masih loba keneh maziah-maziah anu ditulis ku para ulama-ulama. Hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu diistikharohan ku Kiai Abdul Hamid Suruan tetap bisa dicetak. Di istikharohan deui ku Ki Maksum tetap teu meunang dicetak. Istikharohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani. Kemudian diceritakan 60% hasil keluarga anu di dieu, tapi tetap ketika rek dicetak ieu insan aya sampai saat ieu
manakibna geus terangkum tetapi tetap masih encan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha bawa. Nah iyalah di antara keistimewaan Syekh Nawawi masih loba keneh masih keneh maziah-maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten. Urang teh urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakeun ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngarang-ngarang nu sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5. Gitu dah. Kunaon bisa pinter gitu. Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. La. Jawaban leutik. Urang mah surat tau. 5 lembar. Usina mah weuleus saeutik jasa. Itu mah ngajawab 5. Dijawab, "Wah, hartina 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beuki lauk, lamun beuki lauk eta biasana teu cerdas, tapi kok ieu mah secerdas ieu?" Dijawab ku Syekh Nawawi, "Oh, sanajan di sisir laut teu pernah ngadahar pepetek aja. Adi Jaya mah pepetek mah tilok tombol mah terus." Nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna. Kaifa? Dijawab waktu. Masya Allah 2 versi. Iyalah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mentak aya bae wiridan tu Syekh Nawawi wiridan kitu pantang laut. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kada wa ya mubinu abini ila kada terus itu doa pantang laut. Mun santai belek bae nah iyalah kudu di pantangan laut ulah sok ngadahar laut aya endog mah atuh teu naon. Lamun teu jeung endog papantengeunna. Aya laut pantang aya endog terus sarua bae ka mah. Jadi Syekh Nawawi itu seperti eta. Nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ka Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna saeutik deui naik ka Kiai Zaini Dahlan. Kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato. Nu mantak Syekh Padani ma an Abi Bakar As-Syato, an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato. Dina tafsirna, dina fikihna, dina qiraatna, dina segala macamna seluruh. Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos nu arah di dieu. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersani Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah teu leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadele ben kurang jojotos. Kalau masalah jadi standingnya. Tah, dibikin ke umur 17 tahun, rencana bapana rek dipasantrenkeun ke Mekah dilaksanakeun. Pasantrenlah ke Mekah, umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun.
namun di Jawa Timur masantren kadi lah can sakumaha tamat teh saya sedang imam masantren umur 17 tahun ke Mekah boga guru 3 hiji Kinu Talib nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas dididik kutiluangan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib matos sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can Anggris diajar ngaosna can Anggris diajar ngajina can Anggris belajarna lantaran indung ngarindu 3 tahun kita balik-balik berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun datanglah ka dieu saenggeus datang ka dieu lantaran zaman harita sama zaman reuit maka dipaksa keur hayang dipaksa kita kawin ai mamang mapan hayang urang maksa bedana sakitu umur 20 tahun kawin saya umur 20 tahun kawin siap rek nyeun pondok pesantren didinya aya Kiai Sohib dimengge cek Sohib teh Asnawi ulah kena-kena bisa ngaji ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah aja kulari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu na geus terkenal di Mekah ge komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut akhirna anjeunna datang ke Kiai saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi Kiai engke sok kagoda ku pilkada eta kos kitu sama seuri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada teh awas ya gesan jadi besana ai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bawa salah kugula ngadukung jas saja atuh sugan euy beki bangkrut negara tah didinya dididik dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus tadi didik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher ngaji tafsir bagus maher ngaji fatul muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundul luar biasa tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana di Ciduhan ulah marah di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan geus 50 juta santri atah tawa kos kitu mah atuh nonjol-nonjolkeun wiridan eueuh ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos ieu teh moal manjing ka genting ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek
mana di dina pendek cik eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk diuk anjeun diuk diuk terus ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak maka sumpah wallahi abdi dek siap ngalaksanakeun naon nu di doa tadi ngan abdi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim guys berangkat deh hibar ke Mekah teh dibere duitnya nama embungan diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawawi ke Syekh Asnawi bentak kaciri kula ge kita pernah jadi Mujaya bener ini serius mah ulah kaseriusan boleh jahit nah tuh boleh mana teu kadele diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana bali ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah katarak 3 tahun 7-10 tahun masalah lamun memang motif na ibadah baturai didinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari tadi babaturan kula aya nu tas kawin teh beja pula geus kawin cenah tapi ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka dulu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli portuner haji daya mah tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong teh gimana Buroan jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban banin kalau mau banin kanyanan doang kanu sejen mah terutama puluh pak min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deh ke rumah kakarak diirinan Kiai Sohib ngidinan, Sandes ngidinan, jual deui Ki Abdul Karim. Buat ceng pondok nyeun lah pondok. Di dinalah terus ngawuruk Syekh Asnawi.
istimewa muridna di mana-mana. Terus lantaran zaman Belanda, jadi ada di NTB ku Belanda, loba santri, loba masyarakat lu datang Belanda nginteh. Wah, iya musuh aing jak Belanda. Jadi urang ulah aneh, lamun boga santri di musuhan. Ulah aneh. Tah, kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi. Ceng sun sir kalwahsu. Jadilah anjeun seperti sato kesir. Sakitu doang amanat di guru torikohna. Sir kalwahsu. Maneh cicing kos hewan kesit. Lamun didelekeun antum, lamun ditewak hese. Ditonton antum, lamun ditewak hese. Tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu. Kaya ngobrol jeung urang lalagaan, komo jeung kula mah uplek luar biasa jeung sejen ge kitu keneh. Ketika parojol bae datang lurah lumpat cenah. Teu bisa ditewak jangan. Teu bisa. Keur ngobrol-ngobrol aya kayak anu make seragaman saya itu camat bangunannya. Teruskeun bae ngobrol. Ka jero nya nama aju eueuh di jero ka mana meureun. Wah, ieu sapi kesit ka jeung bokong aja ya. Hese nya nama. Aya RPP ge lumpat. Aya sasaha ge lumpat. Masyaallah percis kuari muridna kinerja kitu eta. Percis dilumpatan dengan nama ka pendopo. Jadi dibalik itu mana teh sia jaya. Kubuan-buan teh kasih budak. Iyalah. Kulo mah tadi diceritakeun keistimewaan wasiat. Wasiat guru ka murid sirkal wahsi eta bae hiji. Dilaksanakeun ku Syekh Asnawi, pohara luar biasa. Nah, di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna. Tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah. Ditambahan deui Syekh Agung. Eta teh penambahan guru. Nah, tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi. Oyag-oyagan Merapi. Nah, didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi. Sageus ningali manehna ngumpulkeun masyarakat. Sadaya masyarakat wayahna coba ieu nyilip kabeh. Ulah aya di dieu. Lamun percaya ka kula mangga, lamun teu percaya mangga. Nu jelas kula mah da nyilip. Ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip. Maka nyeliplah Syekh Asnawi ke kampung Muruy. Aya kampung Muruy tanyakan kaki Jamal kalau kita tinggal di mana Muruy eta aya Buruy ini kampung Muruy didinya nyana nyelip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri. Nah dalamnya Masya Allah didinya tanya ada terpercaya malah si Asnawi kekara kuda kamari dipercaya tekebal tsunami modal kalau sembarangan mantap mun haji jaya ngomong sih ada nya nama keboba di pojok beres sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ku seluruh masyarakat. Nilai masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake. Cek sarasa urang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna. Coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi. Cek si Asnawi Lampung mana Lampung Selatan. Yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku sapuluhan teu tangkal ku gede-gede tangkal kayu. Cek Asnawi warai kayu
anjeun teh geus diragaji geus dikampakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun dek ditular teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid caringin sakitu bae eta mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik KBH kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir kos kitu teh asnawi teh nu mantep kurang disarahan teh lain ngalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku KBH sageus ditonton cek saya balik teh kudu ditonton engke ge lempang sorangan kacaringin atuh barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin. Masya Allah, palingan ulah samarangan orang jadi kiai. Dah, kudu kos kisapi. Kurang resep ya kos gitu jadi kiai. Rasanya bangun dek menang letek itu orang gelut. Artinya hanya lagi lawan gelut mah. Ya cek-ceknya dia ngomong lagi rame iya. Dinusuk tuh ngomong di sel. Dan dirisnya teger kadangnya. Masya Allah, kaserta aja mata iyalah saya asdawi. Atuh diragajian jadilah balok-balok natel memang di Lampung Selatan lumpang sorangan mementak sing ade etang masjid eta diberi ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horing di luhur paranti musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus maraot jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot Haji Nur Jaya dipercis kos kisapik tadi musyawarah itu jeung kuntilanak jeung jumlah tinu maot itu geus sarua. Istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Hasnawi keistimewaanana di antara keistimewaanana deui begitu Masjid Banten dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Hasnawi lantaran nyana pamajikan anak jeung mitohana masih gadeh keturunan di Banten siap saya Hasnawi jadi panitia ngarehab masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal balik ka Caringin dibentuklah panitia sanes dibentuk terus mulai ngabangun masjid Caringin eueuh duit eueuh kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya Kiai neangan duit mah tuh ka Lampung mah moal mah kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta mending ka Jakarta cek saya Hasnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cekna saya aya dipercayain kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu nah ieu mah besi dek nulu mangga besi teh doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sekali bae cek saya Hasnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek dibawa teh dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka bodag teh mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid tama pik karo umar tama Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina non kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ke Jakarta saucap nyata nyan-nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning di Lampung urang mau maja di Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung aya ka dieu jangan duit kudu ka Lampung nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin pelila kadenge aya kehuruan di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan
Allah nu nyahoeun nyana hungkul ningali Allah nu ngadenge iwal ti manehanana turunlah nyana ka bak masjid nu handap tadi hareupeun masjid caringin aya bak ngadidinya turun kunyana disimrekeun parum disimrekeun 3 kali parum dicaringin anu disimretna nu parum di lampu. Masya Allah tak orang lamun bisa kos kitu teh istimewa. Nah iya walaupun geus teu kudu dicaritakeun anu jelasna eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang datang ka manehanana. Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos gitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirnya ditangkaplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teh teu eureun nya nama beuki munajat ka Gusti Allah cak jana nikmat hoyong di penjara teh beuki nyunaheun ibadah teh sebab eueuh nu ngahalangan iwal ti diri we jeung Gusti Allah ya karim bingungan Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan dirinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun tuh berkeluarga bahaya ya itu aja Asnawi. Nah boga anak ngarana eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita teruskan pesantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tidinya langsung mana anak-anak dikeluarkan sanggeus dikeluarkan terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina mana kibda maca Abdullah Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh berperang santri loba nu korban lain dari dicarini diserang di Pandeglang lain 200.000 nu kena bayonet pararae jadi syuhada tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit yang melanjutkan perjuangan nah gancang cerita dari lantaran singkuring memenuhi 5 dipotong-potong baik tahun 1800 gitu 90 tahun 1900 gitu 90 sabaraha eta tahun 1993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan kurang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun anjeunna pupus muridna di antarana di Tangerang loba Kangjeng Nabi dilanjutkan ku ari wala syakka annahu temang-mang deui Sayyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah hayu cek Kangjeng Nabi hayu kula mah utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nu tukang nulungan ka Allah abdi mah bobolokot geus tanggung jawab jeung Kangjeng Nabi hayu pan aing mah ieu teh boga syafaat hayu cek Kangjeng Nabi tuturkeun hayu aing ka dieu yap weh mantep jasa abdi mah keur baringung deukeutan kula pan kula mah deukeut ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumah ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu
dek melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat tarekat bloloon guruna nu boloon ye atuh dek la ilaha illallah teh dek ka Allah ai anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah moal bisa kajen ting baripat teh moal bisa kajen bohong Kangjeng Nabi cicing di lawang ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi aing ayu anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon ayo dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nanu mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'ani wa tuba liman ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a Habib Rozak terakhir tempat kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng ngelanan le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah nu baca sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah kadituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu kadituna adalah tijaniyah sholawat atuh kaditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deuk ka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan mantap eta baca berjanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa alfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum benta jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu tepikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kukum age nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena aing ngimpi aduh lamun nya nabrak kebros cilaka cak gedet ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sababaraha kali geus ditolak sababaraha kali teu usah ye dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah
dina impian mah nyada daekeun nyada kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggih nyana wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial cenah adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang ngeuli gerege kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli kuring leutik aya karangan Imam Ghazali caritan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupakeun ku sebab urang terus-terusan bae komo tah mah macana amsara taifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ta amsara taifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsara taifu man. Nah dibaca kurang meme sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busyiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang karep sare sok kira eta syarat kos gitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu kala maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Naam sarate fuman wa farqani wal hubya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada non karang-karana engket-engket rek sare ngedeng langsung ta'am sarate fuman wa farqani wal hubya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim dair PS sakali ente dua kali kaditu da mangim pasti jasa kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa lempang ka Imah Ki Soleh di Imah Ki Soleh lewat jembatan aya jalan ka katuku kula nanya aya si jalan ka mana ieu nanya ieu jalan ka Madinah heuh padi Imah Ki Soleh kula teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener heuh ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah. Ya Allah, jaheuh ieu Masjid Madinah ieu. Aya urang Arab kan, anu unggal lawang aya urang Arab. Kula dek asep tidak boleh, ini khusus orang Arab cek cenah. Juh. Neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh. Kula itu aya deui urang Arab. Udah kasep tidak boleh, khusus orang Arab cek cenah. Orang ajam tidak boleh. Lupa kade itu unggal lawang aya urang Araban. Cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi urang Arab jan nabi kabehan. Naik aing ka jeung kumaha ge. Naik kula ka luhur. Begitu naik ka luhur urang sakiana nggak boleh naik kadulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek asana ringsek aing ka mana ieu aju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kangjeng Nabi cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang waduh cek kula teh Masya Allah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na yeay eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarate pun ngamandi heula mandi ngalawudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi
baju putih teh karesep kang jadi jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang karep sare cara tadi we miti diukeula maulaya sholli wa sallim daiman labada ala habibika khairil khalqi kulli min amsarati fumanna wa farraqani wal hubbu ya daridul ladzati bil alami terus ayata nu pernah kakula bebeja ku da di datanya heuh geus barang diwirid ku cenah aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mau ngimpi-ngimpi sia teu daek ya Allah cenah kula teu daek jadi puyeng batungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus memehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering kukula mau diceritakeun sajan-sajan nama ieu mah ala kadar takdir bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan atuh mali bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna aya teu kebal teh kan eta dijagaan gitu tapi eta dina ngimpi mah urang Arab ge bisa ngomong Sunda deui wah geus abah bebeja baheula abah waduh tos ngimpi kasasawan teu bebeja ka kula bebeja aduh abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi pohara jasa tah mah geus pohara aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah mantap kaju 3 poe teu ka masjid tah abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kuda henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu mantak atuh teu ka masjid abah mah asal eta kitu asa 3 poe masyaallah geus saya caritakeun lah tah eta wiridanna eta ngan abah mah terus munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina mantak kudu diijazahkeun heula ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain neuleunan naon ihina neuleunan teh hina eueuh deui pang indah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah indah jasa nikmat jasa kababayang bae deui moal poho-poho indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung direresep kana maca sholawat teh diberesep aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung wah saya ijazahna di mana di Habib Rozak pantes atuh aduh masya Allah atuh untung tak kapanggih jeung maung sia aduh gagah maung mah ih salah ijazah masalah tes ya nyaho cenah diberen aja kos kitu nah iyalah Kangjeng Nabi bahkan aya walillahi darus Sayyidil Bakri wallahu a'lam bissawab